Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra saya Duraban ujo di film ranu angan di padesaan anu dumuk tetep rengenak di lembur matu Banjar Karang Pamidangan. Menit berlit leungit jam datang kolebat sirna gonta ganti poe abong hare jiga anu mepete. Ngawas, ngabahas wartos nu atos-atos. Ngawas, ngabahas wartos nu atos-atos. Masih ngawas mun ngawako ngabas atas atos. Para kakak nggak ngerti, tapi kita ada di OKB obrolan kakak boy. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa menghadirkan salah satu orang yang unik dan juga ini adalah teman dekat, teman jauh, teman dari sebelum kakak lahir kita sudah temenan. Ya. Inilah Abah Janur kesempatan Kakak hadir di Boy. obrolan kakak boy Obrolan kakak boy OKB. dan ngawaos. OKB teh kanca mitra sadaya upami bahasa Sunda eta panggilan tina orang kokoro baru. Namun ngawaos hartosna harus bahasa Indonesia ya. Ngawaos itu artinya adalah bahas wartos nu atos-atos, artinya membahas berita yang sudah-sudah. Nunggu geus. Bahasa Sunda deui aya. Nah, kanca mitra sadaya. Aya nu da licik soalnya bahasa Sunda. Mayana. Ieu aturan anyar. Lamun ieu naros bahasa Sunda teu naon jawab bahasa Indonesia. Lamun itu ngajawab bahasa Indonesia yang dijawabna ku bahasa Sunda. Setuju teu? Setuju. Jadi tong hilap, comment, like, subscribe channel Ngawaos sareng channel OKB. OKB, obrolan kakak boy. Kita mulai dari kakak boy dulu ya. Seperti biasa, kalau di kakak boy ini ada di awal itu ada rapid test. Reaksi cepat. Pertanyaan reaksi cepat tidak perlu dipikirkan tapi langsung jawab. Ya, buat Abah pertanyaan. Diantar. Penulis atau jurnalis? Gunawan Muhammad. Antv atau TV One? Antv. Antv. Terakhir ya, ini terakhir. Single fighter, kolaborasi. Kolaborasi. Cicing. Nah, kanca mitra sadaya, tilu pertanyaan. Urang balikeun. Siap. Dina babasan sepuka pungkur, osok aya istilah. Neuk teu kleuker meulah jantung. Nete taraje nincak hambalan. Nu mana dipilih? Neuk leuker melah jantung. Apa itu? Naon eta? Eta teh nggak akan mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain yang sudah lalu. Geus nepi ka dieu geusna bahasa Indonesianya. Sudah sampai di sini tidak diingat, tidak mendendam. Tah, neuk teu kleuker meulah Dan jantung. tidak berbuat kesalahan yang sama. Jadi eta teh bahasana teh upami di bahasa Sunda amit-amit palias teuing bungkas sorang deui. Dua-duanya juga boleh. Identik boy eta teh sareng jalma anu putus cinta. Oleh karenanya, buat yang mau menikah, segera keluarkan sodakohnya sehingga nanti bisa dapat biaya untuk nikah karena dilipat gandakan oleh Allah. Oleh Allah Subhanahu wa Itu taala. nyambungnya. Boy, ieu teh urang menuju acara naon? Acara naon ieu? Ini adalah acara Gebyar Ramadan Baznas Kabupaten Garut untuk launching pembagian 23.528 anu nampi hak zakat. Mustahik. Nah, eta sebutna mustahik. Wih hadi kena wangkongan obrolan, dabongan tadi persyaratannya ditanya ke bahasa Sunda, kudu ngajawab bahasa Indonesia. Nanya ke bahasa Indonesia dijawab ke bahasa Sunda. Siap. Dina babasan sepuka pungkur aya oge istilah atawa sindiran atawa disebatna teh naon atuh nya ngaran teh ari model kieu teh. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Tina tak kana huntu. Eta mah atuh sindiran, ieu mah makna letterlessna. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Itu aya makna filosofi. Ada. Jawab sama kakak. Jawab. Itu adalah jangan pernah putus harapan untuk selalu berusaha karena lambat laun
apa yang lamun kayang tang tu parang. Bahasa Indonesia deui nya. Bener. Manjada wajada. Manjada Cikaracak ningang batu. Si karacak ningan Ah, batu Ustaz teh. boleh ke sebelah sini yuk. Jadi dina bahasa sini. Arab mah manjada wajada. Ya Ustaz Ada bintang Cili. tamu. Bintang tamu. Nama siapa? Jajang Nurjaman ya? Siapa namanya? Freddy Muhammad Ginanjar Febrian. Muhammad. Juara berapa? Ginanjar Febrian. Juara 2. Dapat berapa? 2 juta. Mau Tambahin? tambahin? Mau tambahin nggak? Tambahin. Ini mau nikah, soalnya mau nikah. Biar dapat sodako. Kagok atau 2 juta aja 10.000 mah. Mending terjadi. Baru- Kanca Mitra baru Sadaya panas-panas. bade nguningakeun talenta warga Kabupaten Garut anu nyongcolang. Dan ini adalah salah satu yang tadi kita tampilkan di acara Gebiar Ramadan ini. Adik kita ini adalah yang penerima santunan juga dari programnya, karena Basnas Garut nih Pak ada beberapa program Di untuk antawisna Garut Cerdas. Garut Makmur, Ini terus Garut Sehat, Garut Peduli, Garut Peduli, Garut Takwa. Garut Takwa. Dan Iya, ada benar. ini adalah Garut Cerdas, Garut karena Cerdas. supaya bisa meningkatkan kemampuan Generasi. dirinya. Nah, kanca Mitra Sadaya nu disebut generasi teh nu kieu. Iya. Jadi ieu jalmi nu diperodak ku indung bapana, ladang ngeunah, ladang capek, ladang esa. Di panggungan. Ternyata hasilnya juara. Juara ka sabaraha hiji? Kedua, makanya Kategori. 2 juta. Kategori pidato atau apa? Anak. Kategori anak. Pidato. Pidato. Biasa pidato juara nganggo bahasa Sunda, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Indonesia berarti channel Kakak Boy dong. Sok, Ningali ka ya. ditu, ningali ka ditu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ningali dah. Banyak orang berpikir bahwa orang yang beruntung adalah orang kaya. Cing heula. Rea jalema anu mikir nu untung teh eta jalema anu sagala loba, loba kelibu kebon, loba teu kalebok. Padahal sebenarnya orang kaya itu adalah bukan seberapa banyak yang kita dapatkan, tetapi seberapa banyak yang bisa kita berikan. Der. Sementara orang yang miskin berarti memiliki nasib yang tidak untung. Saumpamana anu teu gablek, lieu eueuh ragap taya eta jalema anu dianggap rugi. Jangan pernah merasa putus asa dengan kemiskinan, karena segala sesuatu ditentukan oleh rasa syukur dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Luar biasa, hatur nuhun. Ginanjar. Ginanjar Muhammad. Ya, terus aya di channel Ngawaos. Dan terus saya di channelnya OKB, obrolan Kakak Boy. Jangan lupa bilang sana. Di OKB, channel OKB, Di channel OKB obrolan Kakak Boy. Obrolan Kaboy. Jangan lupa Jangan lupa Ngawaos. di-subscribe. Ngawaos. ngawaos, Ngawangkong. ngawangkong, Ngabahas wartos. ngabahas wartos, Nu atos-atos. nu atas. Mudah-mudahan Subrek. mudah-mudahan Mudah-mudahan seueur artos. Seur artos. Amin. Amin. Like, comment, oge, subscribe. Nuhun. Nuhun. Ginanjar. Tah sakitu nu kapihatur kanca Mitra Sadaya pangapunten kasuhun pangapura nu kateda beli aya basa kirang pernah kirang tata kirang titik kirang duga prayoga malum jalmin teu luput telepat tina kalepatan. Urang teu di handeun sim urang teu nyanjang siang peranti nyokot ninggalkeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu ke pertemuan kita di OKB obrolan Kakak Boy, dan seperti biasa baraya Kakak Boy, it is good to be important but more important to be a good person. Memang baik jadi orang penting, tetapi lebih penting jadi orang baik. Lebih HD jadi orang HD daripada jadi orang nu teu jadi jalema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.